Dari Purwakarta bikin deh. Eta tentang spontanitas, tentang si Yolanda cangcut negara roneng. Yolanda, kamu jangan ngadaharan we bonteng, itu cangcut kamu kararoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sekarang spesial sekali dengan Mang Jack Denny. Anjir, ya Ceprit official, aya Ijer channel. Ya tempat iya aing geus panggil Gi. Aing panggil. Tiluan opatan. Biasa kalau Egi Resia itu kan selalu di belakang layar ya, nggak pernah di depan layar karena kalau di depan layar sarieun batu. Nah, sekarang ketemu sama Mang Jack Denny, lain Jack Denny namanya ieu teh. Jack Denny mah atuh eta mah lain mah 75%. Jack Daniel mah 40% eta mah. Aku mah 0%. Aku mah 0%. Cagerna. Cagerna. Rokok deui? Rokok bun? Ada. Aku nggak netpes kalau nggak ngerokok, suka ngadek-dek sampai bujur ya bergetar kieu. Ketemu YouTuber Supesti Kosambi, aku teh suka menonton dia lagi baceo sama si Mang Ade Londok juga sama aku ditonton gitu. Sama aku, wah iya jelema rada edan jadi kayak dulu we edan ti aing. Dan nya karek kieu nya Mang ya. Walaupun badan penuh bertato, tapi hatinya aku tahu dia itu. Beda. Kieu. Mana aing mah resep lah nyen konten anu gila-gilaan. Ya, mending kita jadi garila. Biar kita terhindar dari corona gitu. Jadi kieu gimana aya pertanyaan ka Mang Jacknya, Mang Cepritnya ya aya pertanyaan. Pertama awalnya nyen video nu viral eta kumaha tah caritana kan Mang? Carita aku tuh suka nyen video-video teh dari 2 tahun lalu di FB di grup karena boga grup FB di Ciamis di sana di grup FB ternyata waran waktuna kemarin pira-pira mah mimitina mah sebelum itu ada tentang nelpon karena non banyak korban anu di FB bobogohan panggih belum sagala belum tapi geus loba sagala barang bere. Jadi aku teh nelpon eta, halo sayang, kenapa kamu ngebohongi aku ini, barusan ada yang nelpon ngaranna akuna Udin Tato. Nah, kenapa kamu ngebobodo aku bilang randa ternyata kamu boga salaki. Padahal aku teh geus mere cangcut salosin, geus mere lejing 2, mere duit keur baso. Pokona ata yang nyaho eta cangcut tu salosin balikeun deui. Eta lejing anu 2 balikeun 3. Kusabab gua naon poho eta teh yang tadi nyebutna sabaraha hiji 2 atau sabaraha jadi ngomongna 3 eta baso naon duit anu geus di transfer ke meuli baso utahkeun deui basona. Eta cetak viral teh kita eta anu mimiti viral mah anu ngabagikeun sampai ka sabaraha 18.000 di FB. Di FB teh. Di FB teh eta sampai ka atau boga TikTok ge karek 2 bulan, boga IG karek sabulan ge acan. Karek kamari kusabab daun boga TikTok kusabab disarankeun nyieun TikTok da kusabab eta video mang gitu-gituan joget gitu. Enggak, aku mah beda dari yang lain, teu bisa TikTok kan yang baik dan benar itu enggak bisa. Jadi aku mah TikTok nyieun video we wungkul, ternyata banyak dijarieuan son ku batur teh sebelum boga TikTok oge. Itu cenah viral dina TikTok, rame dina TikTok masalah cangcut eta teh, apalagi di negara Saudi Arabia sampai ke tiap malamnya suka ada yang ngajak pici, I love you, aku cinta pak kamu, aku teh ditolak aku sama boga pamajikan gitu ta. Itu pamajikanna ta si Ibu. Kecuali ngareret kasih si pamajikan udah molor ya. Aku teh ya nanti teh gitu. Iya pamajikannya ngaharepkeun ka ieu nya ka Mang ya. Jadi kan kita teh menjaga perasaan kita teh harus menyayangi wanita gitu kan, tong salingkuh, tong mendua, kecuali mun teu kanyahoan eta teu naon. Sarua we yo atuh. Wow edang ya. Viral cangcut itu teh sampai dijaliun sound di TikTok sampai ke
banyak anu eta akun FB teh banyak minta pertemanan, dipanggil lah ke Purwakarta ya nu resepen gitu. Dipanggil ke Purwakarta bikin channel YouTube cenah. Tapi cuma sekali, cuma resepan dari Purwakarta bikin deh. Eta tentang spontanitas, tentang si Yolanda Cangcut Kararoneng. Yolanda, kamu jangan ngadaharan we bonteng, itu Cangcut kamu Kararoneng. Aku era itu sampai ditegur ku Pak RT, tetangga pada ngomong ke Pak RT cina moe Cangcut Kararoneng di eta di depan imah gitu. Nah, eta viral deui dina TikTok teh sampai loba anu J. Johnson can boga TikTok eta teh. Ya, jadi ku batur karena viral 2 video eta. Iyalah TikTok walaupun followerna saeutik karena kayak 40k. 40k mah loba atuh. Saeutik sih ka batur mah atuh tapi ka sabaraha ratusan. Kan bertahap atuh mah. Pokoknya mah mah pasti naik mah. Gak tahu TikTok yang baik dan benar itu seperti apa, ente apal, mata teu apal ngaduetkeun. Aing mah apal mah mugi kikian teh TikTok teh. Eta mah joget eta mah. Ai TikTok nu kumaha? Heeh, nu kitu nya. Anu kitu tuluy anu cuap-cuap, anu lip sync geuning, nu nyanyi ka kaler, bibir ka kidul gitu loba anu kitu. Nu teu ngepas gitu. Ai si aku mah kan teu bisa kikituan teh, da bisana cuma ngacaprak gitu. Cuma bisana teh coba ngadabrul istilah nama di orang kabumina sampai di bumina disuguhan sagala, dibere dahar, dibere sagala. Sampai aku teh era sabenerna mah tapi dah laparnya di dahar we nyanyi tapi kan nambah rezeki eta mah tong ditolak mah rezeki dipikir ada sebenarnya mah malu-maluin dipikir teh kalakuan teh tapi teu naon kagok nya geus kagok era sebelum ka imah lagi kan nyeun video ka eta teh buat non Paris Hilton teh dicangcut mobil Fiat mobil sedan cina. Oh ngajar mang teh ngajar. Iya. Tiap hari teh ngajar dog nya mah. Ngajar dog. Nah, jadi gitunya ketemu jeung teman-teman di dieu mah rame memangnya tah. Mang Jack, Mang Ijer. Tuh aya Ceprit. Mang Ijer di mana ti? Sami ti Kosambi. Oke, tos heula di channel ieu tonton tong lupa pokoknya nama channel-channel baru dak KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.